Lagi kanggo jami tukang kuliner mah apa dimana tedaun anu raos kalau di Jogja jadi Bantul ya kayak Mbah Cemplung yuk ke Jojo pisan jantan tuanganna khas ayam goreng di Pasian Samara anu pika betaeun tuh ayamna tuh ya persiapan kau dan iya ayo giring bingah pada nada di Mbah Cemplung belaan nada di hotel awan sedang di hotel matak tebe-tebe kalau Mbah Cemplung kamu ya kamu nyampurnakeun dede nggak dilebet gitu. Ayo kalau lebet kali Coba. para wargi ya Rusia ya Mbah Cemplung dengan masak ayam goreng tuh usulu tuh terus jak sana 10-an deui sadentan ratusan aja maka rumah ayam di dia mah laluasan langsung ka dia digresel ka dia kalau wargi upami goreng nggak ada mau konten ngobrol boleh ngerokok kan awon wargi itu nyiapkan asbak tah di dia tah baru marok atang gitu baru marok awon iya si akang teh di tahun 82 di nama di Mbah Cemplung kita ayam naon ayam kampung alin sakit teh ayam nu abeng deui gitu betah di dieu kan alhamdulillah garu isi urang dia urang apa di hiji di pengenalan hiji bocor kan SMA ieu soalnya itu aneh ieu tinggal ieu mau aya di Bandung mah botok mun di urang putih selong itu putih selong mohon terus aya di urang mah putih selong teh aya foto naon zaman dulu mohon tuh Pak Karno Presiden Indonesia nu kahiji sana saya suang di dia apa ya satu akan tukang naon di dia sanes dia tukang masak dia gitu kan oh masak sanes kantor dia wedang itu wedang kan masa Jawa teh cai teh wedang teh wedang naon uwu teh maunya dewan jadi diaduk oh dicampur kurang pakai cengkeh jahe mohon teh teh para wargi ya khasiat wedang uwu teh masuk angin saya masuk angin buat buka era kami urang ditagih teh aduh itu mau ya mau saya mau di luar ya ya ayam di jalur bikang jalur pak kumaha cara bedakeun ayam jalur sareng bikang sanes kan jalungan anu kita pemirsa kieu eta bikang kita kieu jalur kira ngatap kira pemperayaman kieu para wargi urang gariskeun ayamnya duka di Jawanya, tapi di Sunda mah kurang Sunda teh. Ewan pisan ka hayam teh. Sabtu nusa segala awon ditebelkeun ka hayam. Tok soca anu teu awas. Cepat fotokeun. Nya. Jama anu teu apa alamat kan alamat tolong jiga hayam panyambungan. Tulisan anu acak-acakan jiga cakar hayam nya. Mangkok anu mirah cap hayam. Tapi sekali masak ayamnya kahadean, nongga digoreng. Namina juga nongga sati. Ada ayam itu biruan. Padahal di PSMS apa?
dianggap Oh, Dolegan. dianggap ikon sepak bola kan. Ayam Kinantan di mana di Makassar, ayam jantan dari timur di Prancis, lain plus, tah dibantu apa digoreng ayam. Ayam kali orang Jobian ya. Aduh, akan lanjut jalan kemis. Ya, di desa Mutiara ya, Mas. Dari sahur sampai bebas. Jalan kemis sahur bebas. Aduh, ya rumah ya. Wah, di brutu ya. Tuh. Tunggir, Pak. Mon, bruto paling senang mah tunggir. Pemilu lah, ruang tunggir sampai dipanggungir kan. Kemudian kolektor. Ya, para ya. Para wargi cek adung tebi-tebi ka Bantul yang aku udah 8 kilo. Yo ayam segebing, ayam pangalitna ya. Kita naon? Botok. Iya. Daun gedang. Saya kena arang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Teman.